Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak kelas hiji. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mugi sadayana sehat walafiatnya. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui di pangajaran bahasa Sunda. Di pangajaran 2 masih ngeunaan karesepnya. Ayeuna atos di labungan anu katilu. Artina barudak pangajaran ieu pangajaran anu pamungkas, anu terakhir di pangajaran 2 atawa di bab 2. Ayeuna Bu Guru ngabacakeun tujuan pangajaran heula nya. Anu kahiji, barudak mungkin tiasa masangkeun gambar sareng kecap atau memasangkan gambar. Nu kadua, barudak tiasa nuliskeun aksara vokal atau menuliskan huruf vokal. Anu katilu, barudak tiasa nyalin kalimah basajan atau menyalin kalimat sederhana. Nah barudak, sanajan barudak diajarna di bumi, barudak kedah tetep semangat diajar bahasa Sunda dinten ayeuna. Sata acan urang diajar, urang saena ngadua heula babarengan. Ngadua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadua rengse. Nah, barudak kan atos diajar ngeunaan karesep. Masih emut barudak karesepna naon wae nu kamari diajarna pinter sae. Aya karesep maen bal, aya karesep ngagambar, aya karesep nari jeung sabjabana. Nah ayeuna barudak urang maca heula ye babarengan yuk kecap-kecap di handap ieu. Urang baca ti nomor 1 nepi ka nomor 7. Ayo coba nomor 1 bacana kumaha nya? Pinter bacana apel. Nu kadua irung, pinter. Anu katilu ucing, pinter. Anu kaopat entog, hebat. Terus nu kalima orai, hebat. Anu kagenep embe. Terus anu katujuh. Nah, anu katujuh kumaha bacana? Enteng, pintar. Nah, ayeuna barudak kantos ningali ieu kecap-kecap atau kata-kata di sebelah kiri atau di sebelah kenca. Ayeuna hayu urang pasangkeun kecap-kecap ieu sareng gambar-gambarna anu cocok nya, gambar-gambar di palih katuhu atau di sebelah kanan. Yuk urang tinggalian jeung titenan gambar-gambarna naon wae nya. Nah, aya gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, gambar E, gambar F, sareng gambar G. Nah, ieu kecap di kenca sareng gambar di katuhu urang cocokeun yuk. Ayeuna coba urang baca deui kecap nomor 1. Bacana apel. Nah, pasti barudak tos hafalnya gambar apel teh anu mana. Nah, minggu kamari barudak atos diajar ngeunaan karesep buah-buahan di antawisna buah apel nya. Nah, buah apel teh nu mana coba? Urang tebak yuk. Urang sambungkeun garisna. Tah, pinter nya. Apel teh anu aya dina huruf F. Jadi apelna warna naon sayang? Pinter, mohon. Apel teh aya nu warna beureum. Tapi aya oge anu warna
hejo. Nah terus urang lajengkeun anu kaduanya nu dibacana kadua hurufna naon dibacana naon sayang? Irung, pintar. Nah barudak oge atos diajar babarengan ngeunaan anggota awak diantawisna irung. Nu mana irung teh sayang gambarna? 1, 2, 3. Tah nya gambar irung teh nu kos kitu aya dina huruf A. Teras ayeuna kecap anu katilu dibaca di babarengan yuk. Bacana ucing. Nah, Bu Guru nu mana nya ucing teh? Ayo, ada yang tahu tidak? Sudah ada yang tahu mana yang namanya ucing? Oke, urang ayeuna tunjuk bareng-bareng ya. Tah, nu namina ucing teh gambarna aya dina huruf G ya. Jadi ucing itu dalam bahasa Indonesianya adalah kucing. Iya, pinter. Ayeuna anu kaopat kecap dibacana entog. Nah, Bu Guru nu mana entog teh gambarna? Cobi urang tarik arah panahna nya. Eng ing eng. Tah, entog teh anu eta barudak. Ya, ada di dalam huruf C. Apa sayang entog itu? Iya, entog itu artinya binatang bebek ya. Pinter. Ayeuna urang ningali nu kalima. Kecap nu kalima nyaeta kecap orai. Nah, nu mana Bu Guru orai teh? Urang tunjuk deui arah panahna. Tah, orai teh aya dina huruf D nya. Atau orai itu dalam bahasa Indonesianya adalah pinter, ular ya. Iya, ayeuna kecap nomor genep. Dibacana embe. Tah, barudak coba tuduhkeun, coba pasangkeun. Mana anu disebat embe? Pinter, anu huruf E ya. Embe itu apa dong sayang? Iya, embe itu adalah kambing. Nah, anu nomor 7, orang baca babarengan ya. Enteng. Ya, dibacanya enteng. Nah, nu mana gambar nu cocok teh kanggo kecap enteng? Oke, orang tarik garisnya. Tah, kecap enteng teh aya di nomor huruf B nya. Tah, berarti apa ya enteng itu artinya anak-anak? Iya, pinter. Enteng itu adalah kalau lihat gambarnya, iya, kaca enteng itu. Pinter ya. Nah, anak-anak sudah bisa ya hari ini memasangkan gambar. Barudak tos tiasanya masangkeun gambar sareng kecap-kecapna nu cocok. Nah, barudak ayeuna diajar cara nuliskeun aksara vokal dina salah sahiji kecap nya. Menuliskan huruf vokal dalam salah satu kata ya. Oke, di dieu aya contona sayang ya. Contona coba dibacana kumaha? Dibacana emak. Pinter. Ya, emak itu ada berapa hurufnya ya? Aya baraha hurufna? Iya, aya 3. Nah, emak sora itu bunyi ya. Jadi kata emak bunyinya huruf awalnya, huruf vokal di dalam huruf awalnya huruf vokal apa? Coba orang eusian heula titik-titikna nya. Nah, orang ulang deui kecap emak sorana. Nah, perhatikeun nya kecap emak aya 3 huruf. Diawali ku
huruf vokal naon. Diawali oleh huruf vokal apa sayang? Pinter, huruf vokal ya. Jadi dibacana emak. Jadi sorana sora kakupingna ya. Bunyi awalnya terdengarnya. Oke sayang, kumaha atos ngartos? Iya, hiji contoh. Mudah-mudahan ya. Ayeuna coba Bu Guru pasien soal ka barudak. Tiasa ngajawab teu ya. Ini diberi soal oleh Bu Guru ya. 3 soal nih kurang lebih. Anak-anak bisa jawab tidak ya dengan tepat. Nah, contoh soalna nyaeta anu kahiji dibacana kumaha sayang dibacana entog. Pintar. Nah, lamun entog sorana jadi kumaha? Coba dilihat huruf awalnya ya. Entog bunyinya huruf awalnya jadi pinter, hebat barudaknya. Ayeuna soal anu kaduanya dibacana enteng. Ya, kurang N ya Ibu Guru. Nggak apa-apa sayang ya, tapi dibacanya enteng ya. Nah, sora enteng, sora vokalna dina awalna nyaeta saha anu tiasa ngesian, saha anu tiasa ngajawab. Pinter. Hurufna nyaeta huruf vokalna nyaeta hebat barudak. Ayeuna soal anu katilu coba nya dibacana naon ieu dibacana oray. Pinter. Nah, kumaha sora oray teh huruf vokalna naon anu kakupingna ya yang terdengar sora vokal huruf awalnya apa? Nah, nyaeta sora vokalna nyaeta pinter, hebat ya. Oke, lamun Bu Guru gaduh kecap ilat. Nah, berarti sora awalna naon coba huruf vokalna? Pinter. Hebat. Coba Bu Guru hiji deui nya. Ucing. Nah, lamun ucing berarti sora vokal awalna naon? Pinter. Huruf vokal hebat barudak. Alhamdulillah tos ngartos materi dinten ayeuna. Nah, ayeuna barudak diajar nyalin kalimah basajan. Naon eta kalimah basajan teh sayang? Pinter, kalimat sederhananya. Jadi kumaha carana nyalin kalimah basajan di handap ieu? Contoh kalimahna nyaeta saha anu tiasa maca? Pinter. Bacana Didi resep maca. Kumaha janten kalimah basajan teh? Kumaha urang nyalin kalimat Didi resep maca kana huruf kantet atau tegak bersambung dalam kalimat sederhana ini ya. Yaitu seperti ini sayang ya. Jadi sapertos kieu sayangnya lamun urang nyalin kecap kana huruf kantet dina kalimah basajan ya. Nah, urang tinggalian deui contoh anu kaduanya. Dibacana nyaeta Ninu resep warna biru. Kumaha carana lamun nyalin kalimah kana huruf kantet teh? Nah, sapertos kieu nya. Nah, barudak mungkin insyaallah diajarkeun ku Ibu Guru dina kesempatan anu sanesnya. Tugas dinten ayeuna kanggo barudak nyaeta ngan hiji nya tugasna nuliskeun aksara vokal nu aya dina buku Widya Basa Sunda Barudak kaca 24 nomor hiji nepi ka nomor 10. Artinya apa? Ada yang tahu? Iya, pinter. Menuliskan huruf vokal
yang ada dalam buku Widya Basa Sunda halaman 24 nomor 1 sampai nomor 10. Barudak, Bu Guru pesen wilujeng migawe hatur nuhun ka sadayana. Mugi-mugi sadayana materi ayeuna mangpaat kanggo sadayana. Bu Guru kantunkeun barudaknya. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.